Tah ayeuna keur di ditu nya pengalaman keur ditu pengalaman keur di ditu lah. Kumaha kan eta mah tadi mah geus nya tah ayeuna ieu keur di ditu urang nepi ka itu gawe gitu di Bangka. gawe aya tinggal gawean mobil teh cuman di dieu mobil lalu Lain di Bangka naon bengkel. Bengkel mobil tetangga itu teh gawe teh di lapangannya lapangan tutupan tempat camp tempat cari wah pokoknya urang rujit mun hujan teh banjir kayaknya tah ieu mangsa geus peuting ya di dibere dahar teh ukur teh ukur dibere beas jeung Indomie sadus beas tadi paeuman beureunya nya beas teh di pasar di pasar kan di paeuman mie gitu dahar teh ukur jeung ieu mie dipasak lalapna kan jadi urang mah loba sosin sawi eueuh di teh nya cuma dangdeur dangdeur apa daun sampul di satu babadotan ge beureunya mie teh digodokeun ala daun sampul petikan terus kayaknya eta mah poe dahar teh pan lila mah panas beuteung nya atuh pasti ai panas beuteung teh WC teh kumaha tuh ngarewe mah di eta nya digoceng ngising kumaha teh aya bukan ai cek batur teh babaturan teh di ditu memang kitu jadi kamana we itu mah bari digoceng nya kokore beureunya teu da urang mah ada teh rada pintar saeutik mah bener pas nyaho kitu aing mah ngumpulkeun kresek kresek urut dahar teh di kitu di depan kurang ngumpulkeun tah batur mah arek katanya puapieun wah kumaha urang mah naon mah kresek hiji eta kita kloset gitu nya urang mah kresek dan selain aya nu matahan kresek teh mah kresek geus kieu teh aya nu inget kana kresek urang wah kresek aturan gekeun tah apa ya gitu balik lamun tadi kresek kan bakal bau ke mana-mana kaweuna kurang teh pan aing urut kitu pusing bengketkeun katanya lu kana eta itu kana pagar kana salung dina nanti pagar menjulang mah pagar kole atau payen beureunya lu ya kitu mah payen mah aya cuma di dieueuh di jayanya beureunya sabulan nya geus rantuy beureunya geus kitu jeung kitu aing mah poe aya omena loba kararas geus aya ieu wahangan mah jauh jeung malam ngadak betul we katanya panas peuteung tah hiji mangsa urang keur nyeuseuk bau anjeun anger bau aing mah gantungan ieu we nanti anu panci-panjang ieu teh Stella ya beugeur bae kena ieu deket datur kan seungit ante kamu kasilep geus gampang paningali batur sare-sare ka urang kali tenok gua aing make ketela nyeuseuk lah tah keur nyeuseuk tarajo teh si nu mau pacul mau parang nu boga kebon emang aya itu nu maracul ya aya tuh ayanya mau parang congkrang lah congkrang urang mah congkrang nah teh pan barala teh nya dibabatnya teh bubat jutaan babat kabeh emang ada yang muncrat babat kan udah lihat ai karesek kan lihat kamu pas sampai ke bawah muncrat teh kamana teh beureun bau anjing ngadat ka urang ngambek di dinya goblok saesna ieu menceuk bahasa urang ieu cenah anu teh ngantongan ieu ngantongan si urang mah lumpat teh maneh aya kukurutus rabeng meureun awak kepis tapi kebalikna tah kayaknya deui urang teh geus kitu tah seureut peutingnya tah di urang teh dihijikeun di tiap negara aya orang Sunda orang Jawa orang Batak orang mana teh ngaranna teh anu harideung teh Negro Papua lain Papua anu hiji teh anu Garaling teh Ambon lain anu harideung gede eta satpam satpam tah geus kitu teh reuh peuting meureun nya ada teh meureun beda-beda agamanya cenah aya naon teh urang nyangan awewe meureunnya teu urang awewe
urang mah cicing we. Aya mau emang geulis awe teh nya. Syukur teh mulus. Ngan rada halileuh wae teh. Urang pamanggih di jalan di bawah kumaha teh tah. Asal liangan. Perebut tah. Ngan urang hungkul anu teh teh. Pada urang mah datang kieu. Api-api we nya. Lama anjing ketika jauh. Cik api-api. Kadang bokok. Cek ieu diolo. Neng jangan saya jeung abi teh kurang amon ya teh kurang kata. Mas saya aja nih ngobrol. Terus dia teh neng nah urang balik ke kampung nya kan cuk. Tah naon teh ngaranna teh euy. Lain Papua lain bukan mah Timur Leste gitu nu. Antebe we mereka teh. Tah. Neng sama saya aja pulang kampung dikawin jeung urang warung di sana. Boga duit 20 juta. Si eta teh daekeun awe teh tah. Si Batak teh bisa kadinya. Ai urang teh cicing kieu nya urang mah ngadengekeun. Ai lila-lila ai na acan hal wiran teh. Si awe teh kieu tah. Tah. Kieu awe teh kieu apa ambulan. Anjing cenah eta. Si awe teh teu waras. Ai si eta mah geugeuh we. Acan kameun meureun. Kalau mah waras we. Kompeten ku Bogor mereka hirupna. Ceritana teh sare we mah nya. Sare. Urang mah cicing di pos. Ada urang mah urang Islam ulah kikituan teh. Tingalikeun ku urang teh. Geus dia urang teh tiris naik. Tah, mahena belah itu jeung awewe. Si alai di dieu meureun saruayangan urang belah Jepang dieuna. Di tengah peuting meureun nya beuki bauna teh ngalobaan beuki peuting mah. Tingalikeun teh euy. Meureun ai deukeut hayam meureun ngan bau mah. Akieu. Dia nyabak emang pun. Bau ieu, bau tai nanti bau asin rarong. Bau tri rarong. Anjing gaya bau tengi. Nepi sapeuting teh nya dinya teh. Lakon teh urang mah. Ciputing teh ngompo sagala we teh dinya. Ngompo aja bau-bau. Tidak tanggung jawab geus kitu mah. Seri tuduh geura. Nya sia tah nu panggeulana. Panggeulana mau mawa ya. Masuk kayaknya ngompo bau pokoknya mau jelema teh berarti kurang rada kieu. Bapak teh jariah. Kagawean kumaha mah nya ngompo. Nah, saya anterin cenah ke tempat yang itu asal. Geus, neng dibere geus ada ongkosan 20.000 balik. Taikeun kana angkot. Jadi kamu tuh pura-pura orang gila wes nah naik naikkeun angkot. Mun angkot dikerep. Balikeun geus cerita mah kitu. Nah. Tages kieu teh cai teh rada hayang balik ya ieu kieu. Hayang balik geus kitu mah duh. Saya kabita. Kamur ka dieu. Oh ieu mah cerita kalaikeun ceritakeun kieu. Jadi ai yang balik aja. Hayang balik. Cerita teh yang geus 8 bulan, setahun. Naik pesawat deui nya. Naik pesawat deui. Cuma ada numpang ada balik mah. Teu mah. Ada di sekolah sorga deh. Urang ku guru heula anu sok naik pesawat. Oh, salah kitu lain kitu-kitu. Kieu aya mah seriusan urang teh ditu nya beli barang beli heula kitu. Bisa minggu teh geus siap. Beli asin. Kan di ditu mah loba asin. Beli terasi. Dipuntal sup kana eta kana tas. Kada dosa-dosa geus bunyi. Eta mah henteu urang. Geus apa bawa we sama gulusur cokot deui cenah giru. Bawa giru lampuran. Eta teh digolosorkeun deui ke tempat pesawat kayak kana. Teu diantar eta mah. Eta mah kana budak. Geus ka itu tah mah aman balik tinggal nomor akurkeun tah. Oh nomor pan nguring situ teh. Tinggal nyegat di dinya. Ulah main rontok. Aya nomoran mah. Oh eta urang telepon. Eta jadi dua balik gitu. Geus teu kuat yang bang sayang di rumah mah. Wah, kan noynya nya beuh. Balik ya itu. Satahun ya apa? Apa urang. Urang geus sambukeun. Irigasi. Sambukeun pokona urang. Nah, balik. Lain di ditu tara jajan. Hah? Di ditu tara jajan. Oh, tara ulah.
Pamali. Pamali. Ayo jajan lobang urang ditahan. Ditahan. Cerita tinggal balik kurang aja setahun aja kayak Epo dia dipunak dia digusur Jika TKW ya. ayo mah dina pikiran dari dalam otak teh geus kitu we Ya, di dieu ya di kadang-kadang ya. eta lah Eta. Kawan. kan teh ngaran teh ceng-cengan Enggak bukan ceng-cengan ya. Tahu ya. orang wah siga mencok nu bohong mah muka ge kuyo meureun teh hiji mangsa geus nya nepi ka imah ya mah tingkat kana geus Geus kenaon ya bukan. gua penting gitu ya geus beberes lah tah da meureunna dari pemajikan geus terus rasa gitu bakal eta mah dere meureunna Gitu. tah hiji mangsa urang geus nya nepi ka penting tah geus kitu we tah urang teh geus karek ge mimitian wah Pemanasan gitu. pokoknya masalah teu kudu diomongkeun sing goreng teh mun urang teh di beurang teh teu kepruk heula nya bakal loba ramatan can tah siga mah teu kabersihan pantun hal liber namanya di rumah saya teh urang teh karek arek mangsa kayak gitu kepruk teh kana tonggong anjing engang orang turun celetot anjing tungtung nama terjadi Nu tadi mah udah erek eta mah erek nyontit lain nyontit gitu piala. dipialan ku engang atuh da jadi teh moal cukup saja Eta nu sanona engang itu. atuh jadi terus kitu mah buntu eta baru satonggong Lain berapa tewak ya teh. ai entak ye ayeuna urang kan kitu jadi musuh aya pokoknya centang wae di mana-mana aya wae centang wae ngan kemarin ye dosa beureunya centang beureuh teu pae cicing dia pager ye ngarayak di kana eta pas urang rek nyoba cenah ye mun lainnya celetot teh ka dia celetot di wae tah beuki anjog ge keluar geus babat kitu aya tah urang enak musuhna kana kamarang ngaranna teh tah kitu geus anu kitu aya mah mun tadi paehan cokot bawana peteskeun akan tah gitu terus tah Ngopi di bandara gitu. hah kali